harita wanci sareupna hawar-hawar aya sorak semunu ngahudang rasa ngalilirkeun pipikiran. Geterkeun lelembutan hate guliga bagja mutayaan dina cinta urang mugia simpieun carita duaan dicatet dina ingatan jadi lambang sampurna kasatiaan carita urang duaan diukir dina harapan mugia tetep abadi aya dina kalanggengan. Oke sahabat ya, kita balik lagi ke sini dan saya pun bingung ini sahabat ya, kalau ke sana saya harus ke Belokan dikarenakan saya ke Belokan, jadi saya kesini aja sahabat, kita muter aja di sini. Jadi nanti saya juga akan pindah lokasi sahabat, bukan di sini juga ya, dan juga jadi sini juga saya tuh momen ketika saya jalan naik motor tadi juga jalan naik kendaraan dan melihat di sini ada sawah sahabat, jadi saya sekarang mampir dulu ke sini. Tujuan seperti
Sedang janji, Kalau misalkan janji titipkan, sih titipkan diri. Cerita ulang duaan ditatet dina ingatan, jadi lambang sampurna kesetiaan. Cerita ulang duaan diukir dina harapan, mugia tetap abadi aya dina kangen. anu ieu kita tahu Mugia tetap abadi aya dina tadi kan pernah keur abi di dieu beda di dieu. Sabaraha kota teh dan sabaraha. Ieu teh sadayana ka dieu. Oh. Ayo itu nu pentas sanes. Batur itu. Lumayan sih. Jadi proses dari namanya biasa dia kan perotak potongnya. Ini berlokasi di Pena desa Sukasari ya. Dan saya akan masuk kebentar ke ikuti jeung terus kamar perjalanan saya. nu aya hiji sanes nu sasari nya anjeun kakasih saati. Panutan siang jeung wengi teu aya nu lain deui. Lamunan nu kamari teu benten jeung kiwari, anu katingali masih angger sami terobi mung salira hiji. Nya anjeun sungkeman ati pilihan anu tos pasti, anu kaimpikan anu katundangkeun teu aya nu lain iwati anjeun. Nu jadi lamunan nu jadi emutan teu aya aduana lian ti anjeun. Kanyaan nah hate kadeudeuh nah hate leah nangan ukur ka diri anjeun. Ngaitna ka asih nyantena ka heman ngangkeut pake ukur ka diri anjeun. Teu kedah aya bimbang, teu kedah aya ringrang, saliran sagala-galana kamperan ka cinta.
Dan bu